mabok jabatan lain tapi dek ngarengseken ieu kadari jadikeun teu asa bodoh Pramudita ngaran bener sampean dek ngelehkeun kaula dek nyangkalak sampean ngajago sia jago-jago amarta nu mampu ngelawan aing komo ente kakara datang dek ngagunakeun ilmu naon sampean sok tega lara tega pati sok wanian biasa mah tidung bapa maneh euy mangsa ayeuna ku aing bakal diala nyawa pati-pati Pramudita iya penastik kersayang tumampara doh ya inggih ieu denawa penjelmaan Arjuna luar maksud dek ngarontok ieu sinatria kakasih Bambang Pramudita nyaeta bade dijamret ramutna dah bade disiksa dibuntang dibanting nanging ngadak-ngadak leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ya inggih malah leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi Arjuna penengah Allah aduh eta satria kumaha ampun satria kalaya nuhun geuning deungeun-deungeun anu nyaah ka kaula leres kitu kaula janji dina hate saha anu bisa mulangkeun wujud deui kaula sapertos ayeuna yakin salira anu bakal jadi raja di ieu nagara dah eta dipasrahkeun ku kaula dalan ceuk kaula mah geus leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana kitu kaula wawakan narima daya tanggung jawabna ya cageurkeun heula cager atuh aya kitu da lain udagan kaula mah jadi pamimpin kaula mah nyebarkeun kahadean we yen kewajiban manusia hirup di alam dunia nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titireum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun lain karena pamrih sepi ing pamrih rame ing gawe tetep we salira ku kaula rek dijadikeun nu kieu pisan anu diarep-arep pamimpin sajati leres tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah ngajait kanu titireum ngahudangkeun kanu labuh eta nu diperyogi pada ngomong kumaha hayang nyaho nakula sadewa Bima ka kaula margi karasa ku kaula aya hak pikeun ngajadikeun anjeun jadi pamimpin di ieu nagara Amarta teu bisa naon margi di negara Amarta teh kagungan hiji pusaka anu kasebat layang jamus kali musada dah eta padomanana teh eta teh dasar negara eusina Pancadharma anu dimimitian percaya kanu kagungan ditungtungan ku keadilan keur sararea dina eta anu 5 teh aya hiji ayat anu nyaritakeun yen kerakyatan anu dipimpin ku hikmah kabijaksanaan dina jero permusyawaratan perwakilan jadi tak kuasa itu anu ngajadikeun kaula teh kuduna rakyat sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat paman Gatot Kaca sawios ku putra sing sok sing hareupan lamun nyawa Satria wah dedengian teh aja dek dijadikeun raja ku Paman Arjuna bener tang pati pati hutang wirang bae wirang naon disebutna Pandawa lamun aja jadi raja di negara dulur lain persakaki ge henteu doh kayak gitu balik sampean muawak kamulang kaula ke lamun diusir ku rakyat anjeun kakara
kurang ajar ya Allah. What? Pot, ulah disabarkeun eta jelema. Sakti sia. Kumaha kan teh? Lulus, Tuang heula tuh. Tos. dicabok sia we. Ya, nu leuleus bisa nyabok. lain cabok sate heula gitu. Letoin aya nu leuleus mah. Ulah heureuy sia. Ulah banyak. Tuh. Ajak diadukeun. Di kumaha itu ku ente teh saha ente teh ngaran teh? Ngaran kaula Bambang Pramudita. Anjeun kuring rakyat Amarta. Kebeneran. Rakyat geuning tah. Cing hayangnya hopang nyageurkeun heula tah. Cager. Oh anjir. Bener sakti Kang Kadea. Enggak mengker ku abdi lawanan nu kieu mah. Oh. Percayakeun ka Akang nu kieu mah. Aya. Naon sampean? Dek jalan gelut teu bisa. Gitu. Sabab tercantum dina eta ayat musyawarah. Musyawarah. Gelut mah lain solusi. Lain jalan keluar. Lain jalan keluar eta mah bubudakeun. Komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun. Eta mah bebenyit nu kitu mah. Eta teh ngalajur hawa nafsu, ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan. Ya oke. Di dinya ge kerakyatan, Aya. musyawarah. Dek ngawakilkeun saha kulantaran eueuh ka dari wakilna ku kuring langsung. Ya ada Akang Tera. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat. Heug ku kuring dek diuji publik heula. Dah. Diuji lah ku rakyat mah. Ya, lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring. Patos-patos Kang. Tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat. Nah lamun eueuh rakyat dek mimpin cucunguk, Dah. ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna. Heuh ku kuring dijadikeun, tapi kuring dek nanyakeun, sabab ieu teh pancadarma layang jamu sekali musyadah teh. Dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa. Saha nu kawasa? Gusti nu kagungan urang sadaya. Saha jenenganana? Allah. Dah. Aya Allah teh jenengan. Setiap jenengan aya dat sifat asma af'al. Aya Allah teh pan sifatna aya asmana. Aya datna jeung sifatna jeung af'alna. Datna naon? Laisa kamislihi sayun. Aya eta. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Geuning ngajawab eta Akang. Ai sifatna Rahman Rahim, asmana Allah, af'alna kun fayakun. Eta siapang lah. Euy, Dah Akang benar ya. kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab. Naon ai manusia atawa mana manusia? Ieu, tah eta mah dadana. Dada. Ieu irungna, ceulikna, panonna, sukuna, leungeunna ai manusia di mana? Irungna jalma. Dadali. Lain seuri. Gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu di antarana amarah, lawamah, syafiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, madiyah jeung kamilah. Ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan. Anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katarangsara. Akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia. Aya ge wujudna ieu mah. Kumaha Kang? Da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran. Ieu panon, ieu ceulik, kae manusiana. Manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula. Anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana. Rasa manusia nu sajatina. Rasa rasling pangeran. Utusan anjeunna Nur. Apa nanti mah di Arab eta mah contohna. Dah.
contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal KBG ayaan ngantara dikoreh hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung Iya. sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna Bodohna. jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung kasihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu Dah. heuh euy Eta kan. Kacikan nurani tapi. heh nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan oh nya euy ieu budak teh geus jero urusan dari agama jeung dari mana wae dari gama Dari gama, dari mana wae. sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula Wah, masa lagi. jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa Alah. nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula Demi negara. Iya, Satria Piningit jeung nama Kang. Jelas. kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heser ngawujud dina sagala papasoalan Aing geus no gencang. Allah kajawab kan. ulah loba di amandemen bari jeung realisasi nah kaituna Daya buktos. rakyat dipake angkeuhan Pakai talena. nu bodoh dimanfaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna Eta. Ya. Benta tapi teningan. tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh Mararisna. cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti Bukti. ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula Eta syaratna. naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula Aya eta. seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur Belajar digek, Pak. ulah janji gek Kudu malapah gedang. sabab itu oge loba panganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan Deui dogdag. pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya Mun panggil kumaha? kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo Dah. pasti kersayang tu mampara si horeng teh Prabu Yudhistira iya meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah Omwi. Paingan Linuhungna Gusti. paingan masagi jawabanana Eta Gusti Darman. Gusti Prabu kaseret Kang. semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdinya geuning salira teh pamimpin anu sajati Oh. Anunya teh. pamimpin anunya ah ka nagarana jeung ka bangsana Bener kan? nuhun Gusti nu Maha Agung abdi boga pamimpin teh ieu nya mudah-mudahan rahayat sareng nagara mulus pangrus gemerang salamet dirgahayu amarta. Sastra lisan dalam wayang golek bukan hanya soal cerita. Ini adalah tutur bijak, petuah leluhur, dan penyambung nilai-nilai kehidupan.
Dalang adalah pendongeng, filsuf, penyair, bahkan pendidik dalam satu waktu. Dalam setiap pertunjukan, dalang menggunakan bahasa Sunda anu halus, penuh paparikan, saloka, paribasa, dan carita pantun yang semuanya membentuk struktur sastra lisan Sunda. Contoh kalimat dalang, mun teu bisa ngajaga lisan, bisi lisan nu jadi hukuman. Jika tak bisa menjaga ucapan, bisa jadi ucapanmu sendiri yang mencelakaimu. Filosofi Bisyaya nu ngadengekeun. Bisyaya cak-cak bodas. Hari tadi mah dewek datang ka dieu sumembah teh heueuh rakyat. Sareng pangagung. Tak ayeuna mah pribadi dewek teh lanceuk si laing. Lamun teh mah jabang tutuka nepi ka korban kunaga persona sia tanggung jawab teu? Hah? Duh. Cing percanten Kakang Semar. Tah. Dina heueuna naga persona cenah eleh ku jabang tutuka cing inget ieu teh. Pikeun bahan introspeksi diri, maca diri, gening sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa. Sanajan dewa pinter aya nu leuwih pinter. Sanajan dewa sakti gening aya nu leuwih sakti. Timalan Kakang Semar ulah boga rasa kawasa jeung ulah ngalelecek ka nu leutik geuning panustrunganana mah menta tulung teh ka nu leutik. Hah? Timalan, lain timalan sia di gagal di Ciwit nah teu cios maledo karunya. Tah kitu nu penting mah sok maca diri. Aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka. Tri hartina tilu, loka alam, alam luhur, alam sawarga, alam tengah, alam madya pada, alam kajinan, alam katilu, alam marca pada. Eta kabeh di bawah pimpinan ilaing. Leres. Nya timalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong. Dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul, aja dumeh sampean. Aja neko-neko sampean. Sabab jabatan teh nuntut. Panustrunganana mah adalah sanajan silaing ayeuna raja kawasa raja triloka di mana paeh sarua jeung budak angon pada hakaneun cacing. Di hadapan Allah mah deuleu rekep deng-deng papak sarua. Eueuh nu punyul. Ulah hayang di dewa-dewa anu bakal ngadewa-dewa mah sakaligus rakyat di mana pagawean hade. Sanajan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Hah? Sabab anu leutik mah teu butuh omong ngungkul, teu butuh teori, tapi butuh teh pelaksanaanana. Butuh teh kanyataanana. Nampire bunuhun laksa ketika bingahan diestokeun. Kakang Semar, amuing, tah amuing. Panuhun pangarsa Raden Jabang Tutuka teh Mahadewa disuhunkeun disalametkeun we cicing abdi teh. Aya eta wacana. Muga-muga we atuh eyang. Mudah-mudahan Arjuna sok Arjuna tuturkeun ka itu. Muga-muga nun Mahadewa tiasa nyalametkeun pun anak Jabang Tutuka. Clara ingis ku juragan Bima jisim abdi teh nun laras di kantune atuh eyang los
bejaan tuh siap bejaan ayak itu teh kisepan atau ciwit aing teh ya engke mah teu naon kakang semat juri boro aing ngabebetkeun bejaan ceuk aing oge pakai kode-kode atuh mangga atos kakang semara atos heuh kitu we dek kadeu lamun dibalikeun mah ieu teh hakikat nama kaula nu ngadunungan ka rakyat leres da demut-emut mah eta kulan sanajan dina syariatna oge sumohon moal pati-pati kaula jadi raja lamun eueuh nu dipingpina nyaeta rakyat ih katenan kayak nu dibina mah da kaula teh nepi ka sagede kieu teh ku ayana ti rakyat rakyat sagalan buru-buru geura balikeun leres asa ti rakyat keur ka rakyat ti rakyat senangkeun rakyat teh kitu sagala rupa ge kumaha anjeun sanajan dina ieu roda pemerintahan teh raja tetapi mun eueuh rakyat mah da kaula terek mingpin cucungu katenan nuhun jang bulan abong kena raja ambeg sadu santa budi cu ih atuh kantenan wah mudah-mudahan we sing nurun dugi ka putra putu leres kasolehan eta teh ujang sumohon wah kulan mudah-mudahan raja tuladan sama kulan tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon Rama Dewaji cobi atuh nun sajak ngupingkeun jisim abdi aya naon geuningan ieu teh maksad pribadi rupina sing naon jantan kandungan teh atuh kulan kieu kasep doh cobi memang ngahaja dina waktu ieu teh ama nyeluk anu jadi anak teh dilantarankeun tina kapanasaran jeung tina kamelang doh leres tina kahariwang leres hariwang isuk jaga ninggeto atawa isuk pageto ama ninggalkeun ieu alam rame bolah caringin di buruan eta tina hartina rumpak saringin di buruan tina kahariwang teh ih eta palias nun is teu bisa bisa dipikayang jeung da eta mah pan teu dipikah teu bisa dipikah hayang jeung teu bisa dipikah mu leres leres sen ai kahoyong mah da sing panjang we sen amin Iya. sami sadayana ge kitu ulah waka kasaha ngadunungan teh atuh nuturkeun ka hayang jeung kambung teh ripuh leres nek lan alah kitu cenah bantis nu matak sapanjang tapakur hasi tina tapakur teh si horeng di dunya mah ulah hayang komo embung saperti urang memeh kadunya pan teu hayang teu embung gelarna kadunya teh wah tenan espo ta ayeuna geus gelar kieu tina teu hayang jeung teu embung atuna haloba kahayang benernya ari hayang jeung embung eta hartina nafsu bener teh cenah sepuh kapungkur parantos cacandran kumaha ai nafsu teh geuning sok mata kaduhung badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi leres hartina kudu dipertanggungjawabkeun dosa-dosana oh nya laras tetep diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan teh supaya tetep renggenep dina kaseimbangan udah leres
merupakan hiji keyakinan ngan kade cing ingat aya anu bakal ngarobohkeun keyakinan teh nyaeta keragu-raguan cangcaya doh eta ulang laras kaulanu laras nu telepat di mana-mana geus kaansikan ku ragu-ragu di mana ieu diri geus diansikan ku cangcaya Cangka jeung mang-mang mang-mang dina diri ragu-ragu karena keyakinan anu geus ditangtukeun hartina wayahna bakal nyorang nete semplek nincak semplak kitu salah kilain bayahna Allah eta leres kaulanu jadi si horeng di mana orang diansikan ku paniatan teh initna ulah tina durukan dah ulah lumampah tina ujub teh ieu secara global na laras panginitan ulah tina durukan da kaituna ge bakal jadi ruhak jadi lebu laras nu telepat kurang jadi panginitanana tina tiis we tina tiis tis jadi herang pan ulah hayang komo embung kosongkeun we hartina eta teh keur meupeskeun rasa kapanasaran dina diri rasa ujub keur meupeskeun rasa kacangcayaan dina awak sumuhun leres ujub ria di dinya teh pangersa timalan ngan di dieu manusia diwajibkeun neangan tarekah usaha diwajibkeun urang teu hasil ayeuna tuluykeun isuk teu hasil poe isuk pan aya pageto cenah pageto teu hasil keneh eta mah da biasa tapi lamun urang berusaha terus eta ngaranna luar biasa eta disebut ikhtiar teh kurang keur naon aya kecap sobar jeung tawakal hartina ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan ieu dina ngudag bab ilmu insan kamil mukamil laras nyaeta ngudag ilmu sampurna dina jero ning sampurna da sampurna mah geus urang teh ieu teh kari we nyampurna keunana naon sabab sarana jeung prasarana geus dikumpitan ku anjeunna Allah ulah neug jo ceuli jeung dengena panon jeung awasna jeung sagarupana sumuhun aya pangeran timbalan bayangkan ngora naik we ayeuna kana ieu wujud ieu media teh da awak teh media itu bisi engke kahareup hidup dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat nuluykeun ama eta panginitan teh cenah geuningan kumaha Kakang Semaring paribasa di kampung teh dina soal niat teh sumuhun eta mi HP sisir jeung minyak dah kumaha teh wae kade kaansloman leungeun mi HP cenah geuningan pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun dah eta dina wujud urang teh aya deungeun-deungeun anu ngahaja bakal ngagubrakeun kana jurang katunggaraan naon nyaeta hawa nafsu tah kade jata kawan nafsu kade pangeran anu sok kecewas-kecewis teh teh nun sok karewosan wae boh ti golongan manusia boh ti golongan jin nya eta nya tak itu tapi orang kudu nyukurkeun ka pangeran ku ayana nafsu teh dalamun eueuh nafsu mah moal normal hirup teh ngan di dieu kari ngatur anjeun teh ta ibadahaneun teh eta diri sorangan samemeh ka batur teh diri sorangan heula
Aji diri tikiwari kotek tak awakti ayeuna susun ilmu sabab naon sabab dina wujud urang teh eta teh kaahengan pangeran nya leres kaula nuhun apan urang mah tengah aja ngagenut-genutnya jantung leres tengah aja pan urang mah ngicipkeun panon aing haja ngicipkeun mana bobogohan eta mah laras ngalirna getih tina jantung kana urat-urat teu miluan urang mah tadi dieu bakal bisa ngarasakeun oh ieu teh geuningan ku ayana kodrat jeung irodat doh eta sagala rupi oge bi kapanun bi teh naon bi teh kalayan bi kudrotillah bi irodatillah bi idnillah bi padlillah bi pardotillah bi hikmatillah bi mujizatillah sareng-sareng kaituna seueur pisan bi kalayan doh eta naon anu rek disomongkeun ku manusia da sagalana ge geuning anjeunna wungkul ieu teh pangurus anjeunna nu aya dina wujud urang teh ngan hanyaka sok diararaku geuning nu mawi lah haula di dieu teh nyaeta manusia kudu bisa ngaleungit sanes ngaleungit wujudna nyaeta kedah bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri yen diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan seuh naon nu rek diaku ku urang tah eta urukan teh banti nu mata ulah dijauhan Semar teh kitu ulah jauh jeung Semar cilaka saeutik gedena lamun anjeun jauh jeung Semar yakin moal aya nu ngaharewosan moal aya nu moal kapangaruhan malah kalau lobaanana jalma di mana-mana diansikan ilmu teh malah karacunan ku eta ilmu laras padahal di mana-mana geus pinuh ilmu jemar panalar teh dibejaan ku pare ge manehna jeceng kaluhur sabab naon sabab can eusi kosong tapi di mana pare geus eusian ngeluk tungkul bener di mana geus ngeluk tungkul bener eusina hartina aya guna jeung mangpaatna ka balarea sumohon ilmu padi teh jadi panghade-hade na jalma teh nyaeta anu aya guna keur balarea eta panalang ujuan ta eta kamanusiaan kitu cenah leres kaula nun lamun anjeun geus ngaji diri tabatur oge pasti kitu da sarua da urang jeung batur teh eta keneh lir tangka tereup jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui doh tapi aya nu sarwana geura sok sanajan paribasana Semar pangkat panghanapna ayeuna ama raja nomor hiji di negara aya nu sarua leres aya nu sarwana contohna lain contohna kanyataan lamun ama ngadahar uyah pasti asin Semar kulan ai Semar ngadahar uyah asin tah sarua jadi di payuneun pangeran mah sanajan ama raja sanajan Semar pangkat kitu rekep deng-deng papak sarua doh taya beda laras teu aya bedana aya padalang ujuan laras kaula nu taya ilmu teh bisa pikeun ngajalankeun roda pemerintahan cicingkeun dirinya istiqomah tetepkeun ulah ungah adat ya benar wah polontong amanat manat ha? ulah polontong aja Di mana-mana orang ditaplokan pangkat teh eta teh amanah ulah gumede ha? Da lolobana naon
loba mah jalma teh pang ini tanana teh orientasi teh karena kekawasaan lain rek jadi media laras eta nyengsang tidak paniatan teh ngaran-ngaran hirup geus boga pangkat geus boga kekawasaan hartina manehna teh asa pangna padahal ai pangeran mapan tadi oge sarua boh dina ngajalankeun hukum malah ari hukum pangeran mah teu bisa disogok kasih daya main sabun di nyamat laras kade mi HP ama sakedeung deui tingali ieu buuk geus bodas boga anak 3 anu hiji cacat nyaeta lanceuk maneh dastarata panona teu nempo olong otot ti mimiti lahir anu bungsu si Widura cacat deui sampean tah lintang ti hidup anu normal anu bakal jadi penerus ama jadi raja di ieu negara Pandu lainnya beda-beda lah cicingkeun hate sanajan anjeun pindah diuk laras tina diuk di dinya engke diuk dina kursi kerajaan teh hate cicingkeun ceuk kolot baheula init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah hartina init ka mana-mana oge hate mah cicingkeun teu aya deui anu disembah angin Gusti nu kagungan pikeun ulun kumaula ka anjeunna eta istiqomah sanajan lengkah ka mana bae tapi cicingkeun teu aya disembaheun angin Gusti nu kagungan laras kaula nu timalan kade sinyaah karayat munjangji ulah jalir ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata lamun hidup jadi pamimpin teh ulah nepi ka jadi anggota NATO nyaeta no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur teh loba carita tanpa nyata rakyat teu butuh janji butuh soteh bukti pek buktikeun naon rupaha kahayang hamba rakyat di negara supaya masyarakat sugema sabab ai rakyat mah eueuh pangsiuna saya mantan eueuh mantan rakyat eueuh pangbalikan urang teh ka rakyat tayeuna urang keur cicingna ka kawasaan rakyat dianggap runtah omat bahaya bagja nu taya papadana Ramat Dewaji mudah-mudahan naon rupiah patwa jadi jimat paripih kangge putra mudah-mudahan bagja cu atukan tenan wah sakitu tiama Konsep silih asih, silih asah, silih asuh yang digambarkan dalam hubungan antara Punakawan dan Pandawa, walau bercanda, mereka penuh kasih dan saling mendidik. Tokoh-tokoh penuh makna filosofis semar, simbol kewijaksanaan rakyat kecil, bicara apa adanya, tapi selalu bijak. Cepot, wakil rakyat yang kritis dan lucu, tapi kadang jadi cermin masyarakat. Yudhistira, lambang keadilan dan kesucian moral. Bima, kekuatan yang dipakai untuk membela kebenaran. Setiap tokoh tidak hanya bergerak, tapi berbicara dalam simbol dan filosofi. beda duh naon sia teh mejus sing jeger teuing lah agan meureun nyaho sia gelo Ari tah antara panayagan meureun henteu kabeh heuh aing meureun tenang emot lain pira ku teu karasa cek urang mah paingan rada peureus nepi karang ngeteng gitu eta gan ala siung nagan keur pipah lumayan Yeun ku abia yeun ku ai ada pipah teh paragi ngenyot naon ngenyot susu ngejot udun teu kedang nganggo pipa susu wa teh kudu aya nu kieu ini mah nya nganggo pipa mah teu enak sah sampean
Ulah Gatot Kaca. Gatot Kaca Ya, ieu lanceuk na Abimanyu ya. di mana si Abimanyu ya? Yo, Maya anjing Abimanyu jadi goreng patut. apaan bieu ti bebeut? Eta pipa yang ngejak susu. Ararane jelema teh jiga cikur. ada batik Iya, juga jahe. ada batik ke akang teh Sileng mah dilahirkeunana lain tinu biasa. lain Tina naon aing? Tina bujur. Wah, nyeri eta mah Yep. Jadi bilatungeun sia mah. Ini gede aing anjing. Lanceukna Abimanyu. Sok geura lah nyawa. Tapi sing harapan heula Gatot Kaca. Benar? Ya, Dinu lega. pindah. Nah, Kang beres. rame ieu mah Ieu mah. Mamanisna teh di Ka dieu. dia. ya rame Ka dieu. sok sabarkeun ai wani mah Mau ngejat aing oge sia. ai wani mah sabarkeun Beres Kang ah. Aing aneh rupana nya euy. asa teu parok jeung batur Si Meni Gana percis receh. teh bengolan. Jiga duit kencing sia teh. eta Kang Sia juga duit soeh. Cia, aing duit soeh. Rangsak sia mah. Ngaranna saha sia? Aing Heeh. Dedi Mulyadi. ada Bapak Bupati. Dedi Yun Mulyadi mah kasep sia teh. Nah, kieu buntelu. Apaan keur nyamur? oh kenyamar Matak ya. diikat ge. Nyumput buni dewek teh dina jublag. Naonana si Abimanyu sia? Dewek guruna. Cia. Nah ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak. Hayang disebut eyang. Hayang disebut eyang subur teh. Nu balik saha sia ngaran? Eyang subur. Cia. ai penaikna mah sarupa Aduh, anu pamajikanana 8. ya Eta teh kumaha ngaturna heesna. Mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe. Ieu 8 kumaha? Apa nu sia penting mah 2an. Goblok sia. Cekekan aing moal lesot deui sia katutup lawang napas sia. Usiknya. Osik sia. Ye. Anjir. wah bisa Bisa anu timbanganana hebat euy. ya tukang ulin juga namanya Punya tenaga keur ka dieu dikiteukeun we koe. digelakeun Tukang uli. Weta. Wit. Ya. Woi. Beda. Anjir berat euy. Beda tukang. Weh ya. berat Beratnya heuh. Woi eta. Wonya lingas euy. Tukang uli. Tik-tik. Lingas teh si goblok. Woi. Beres. Aduh anjing aing beungeut kana tai muning. Hakan sakalian. Awas. Ya lingas kokodna euy. Woi. Itu beunang sia. Woi. Woi. Setan sia. Boas ya teh homo. Woi. Pek aing mah kagok pek.
Komodi asongkeun atuh. Iya. Komodi asong. Tong boro anu dibikeun aing nu hese dikorobet. ulang ya Emang kejadian Pak Kang. Oh, bisa. Saya digunting. Setan lawan lain setan-setan lawan setan we. Diabusan pepetasan sia sumut wae. Muasieun. Pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh. Wah. Ini teu ka inung si lain. Eta sumuna teh. Ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia. Pan belu. Wah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inung aing maot ku pepetasan. Mama ngantulkeun mah. lain kebayangkeun udah ya Kebayangkeun bener. Medekna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan. Geus rada jero dikenyang pan ngait. Hey. Keur dibayangkeun teh. Jadi ngait di jero. Ngait. Sok sia. Ngalana kumaha teteh? Babari Cing kumaha ngalana? naik kana tangka kalapa. Geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang. Tuluy. Ngagajelang si lain. Hei, Pan barang ngagajelang pan kabedol tah. Bujit sia teh bijil keluar. Astagfirullahaladzim, taubat Gusti, maaf. teu kudu capek Kang coba. Alah, teu kudu capek gelut mah kitu we. Ayo sieuna. aja bejan aja Bilatan. Tobat! Maju. Wangun kula. Hot. Lawala. Abdi. Langsung ke pusat daya. Siap, siap. Tuna lampah eta kacarios Duh, di puseur daya Indra Prahasta. ya hinggih. Memang teu aya hiji jalma anu tiasa ngusir ieu denawa. Walah, leres. Mui, Yudhistira. Keluar anjing. dah. Tak pulang. Drupadina ku aing seri kakesep. Wah, Bongan. Maju. Keluar sia. Datan nirat ngademan datan nirat ngademan upak melingan upak melingan Saya budak waraya. ngaran kaula Bambang Pramudita. dah. Eta Budak mana mana? Jauh tapi di pertapan kaula di Brasara. Pertapan Ajar Padang Ngarana Bambang. Pramudita. Dekna. Bakal katuturkeun lepungan urang ajar kades. Abah naon baru karena guru yang disunatan urang bah nyeri hati aing Budak kayak lisuratan nyeri. ngenes Saja saya awan ini milu.
Saha anu ridho dek nyunatan ujang nyabahnya suratan urang milu ka Pak Asep Wawan genep salapan dalam salapan Pak Haji Asep Wawan wes paguron di dinya genep salapan urang milu ka nya mane nempel pitan masa Pak Haji Asep Wawan Pak Haji Asep Wawan nya aya di dieu ayeuna oge aya kadinya nepi ke ka Kasep jelema na mah nganyari Jadi budak deui eta mah. heeh Kalinglap tadi mah. ujang teh hayang bisa maca Quran nah acan di sunatan oge maca mah dicare ku Pak Ustad maneh mah can disunatan cenah dagor ustad kitu mah nah kabina-bina teuing budak pan maneh mah suci keneh Kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih kudaekna ge untung kudaekna ge untung ngahalangan kana kahadean mah nya nya ustad nyarek mah walan tarbiyah Abah naon ujang mah lamun disunatan cing hayang nanggap naon ujang cing hayang nanggap kompanye merukan anu kompanye teh nu hajat meureun merukan seni meureun kebanyakan merukan kesenian atawa hayang nanggap demo toba pada loba jelema berarti teh heueuh lah kumaha maneh we lah pada iya pada heak-heakan iya Abah hayang nanggap tawuran aduh merukan siga Depok iya abong babanyet ujang mah hayang disunatan teh Abah naon hayang nyeta dek ngaji abah apa huruf hijaiyah di mana geus huruf hijaiyah geus apa teh ujang bisa maca Quran alif ba ta sya jim ha ho nu kitu teh huruf hijaiyah nya ai alif teh naon alif alif teh lamun baca ku urang bisa jadi a bisa jadi i bisa jadi u alif teh heeh Pintar budak teh. lamun hayang jadi a dijabar Jabar Banten dijabar alif jabar a gitu jadi a dibacana oh jadi lamun hayang i teh dijateng di jr Kolot kalau pengalonye. alif jr i jadi i dibacana lamun hayang jadi u di ps alif ps u garasa ku ujang diejahna ku abah bacana sok alif jabar a alif jr i alif ps u a i u tak itu b jabar ba b jr b b ps bu bakaka abi bu ulah dibawa ngalonyeng budak teh bakakak cenah kana hakanya nih bapak aing mah babi bu atau bisa disebut atau bisa dibacaan in un lamun hayang jadi an bisa alif jeung nun Alif yang hareupan. tangan kudu make mati contohna alif nun mati jabar an alif nun mati katabrak dasar boboga bapati gelo ulah dibawa ngaheureuy budak teh atau ditangwin alif tangwin jabar an alif tangwin jr in alif tangwin ps un anterkeun an inun belum dinun heeh Antarkan cenari. teu bisa ngarentetkeun atuh Lonyeng dah sudah. heeh alah abah naon hayang motor bah geus nu lain-lain nah geus nu lain-lain sia mah ya kudu umur 17 tahun kudu boga SIM kudu geus sawawa jeung barina ge gablek duit di mana sia motor kumaha lamun cara uje ngora keneh maot
Kamu ya budak. Lumayan tidak banyak tuh ya kabeh buka motor payah ketabrak atau ketabrakan. Eta mah geus pastina. Heeh, ke lamun beunghar aya milik waing dipangmulikeun hayang naon-naon oge. Tong boro motor sia hayang helikopter. Ai kolot beunghar mah dibalik Ai beunghar mah ku aing dipangmulikeun. Nya. Ngeuna lamun ujang boga helikopter. Tuluy. Naon ujang? Oh, ujang teh jadi pilot. Bener halus. Dia handap aya si Abah keur leumpang. Ujang teh meureun di alungan tambang bah buntang. Aduh, cita-cita. Halus geus aya belana ka kolot. Cita-cita nanti halus. Cita-cita. Iya. Gorolongkeun tambang teh panae ka luhur. Alu. Jadi Abah numpak apa? Ditetek di luhur tambangna. Panti bebet. Tuluy. Abah teh pan paeh. Turun si anjing, turun si. Lain hayang ngajung. Darajat kolot. Kalakah hayang maehan. Buru bayang motor mah. Gablek duit di mana? Ngiridit. Nah, si teh gablek uang muka. Borajak dahar. Buru Abah alah. Kita kada hayang motor pugu da kurupuk motor teh teh. Abah buru Abah. Ah, sia. Duit di mana? Karena jauh. Naon teh sia panas kana tongong aing. Kita tadi aing hayang motor teh. Naon? Budak teh hayang modal meureunnya. Nah, atuh nyebut ngiridit sia teh teh. Iya beteng uing ngiridit, nyalingit goblok. Nyalingit. Alah aing tongong kapodot.